wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang palawargi sadayana. Alhamdulillah dina danget ieu simkuring bade ngiri ngariah-riah dina raraga mieling basa Indung sadunya anu diayakeun ku Pustaka Sunda. Dina acara edisi Galantang Mencrang 2021. Dina danget ieu simkuring bade ngadongengkeun anu judulna nyaeta Domba Si Dodi. Ieu dongeng teh pamendak tina WA grup ti pun lanceuk, mudah-mudahan aya manfaatna bae. Kacaritakeun di hiji lembur, si Dodi boga domba anu alus pisan tur sehat dombana teh. Ngan hanakan si Dodi teu boga duit. Ku ayana manehna teu boga duit, dina hiji poe di eta lembur teh aya saembara ta alus-alus domba. Si Dodi nyobaan miluan, dombana dituntun ka pakarangan ka lapangan anu ngayakeun kontes domba teh. Sanggeus lomba kabeneran domba si Dodi teh meunang. Atuh si Dodi atuh pisan. Hadiahna duit sanele 300.000. Pas nampa hadiah, si Dodi gempeur bakat ku atoh boga duit. Duitna lagrag langsung ku domba disantok eta duit teh. Ku panitia di bejaan sangkan kaluar deui tina beuting domba eta duit, eta domba kudu dibere minum cikopi. Teu loba catur ku si Dodi domba dibawa dituntun ka tukang cikopi. Kabeneran aya manehna meuli sagelas. Sanggeus rada haneut kuku eta kopi dirgot ku manehna, terus sargot dikadombakeun. Sanggeus diuyuh ku domba eta cikopi sanggeus dirgot, ditepakan bujurna. Domba utah duit 100.000. Tukang cikopi hookeun meulong, manehna jadi kepo. Nyamperkeun, sok nanyakeun, "Ieu domba urang beuli we ku urang?" Ceuk tukang cikopi. Si Dodi teu ngajawab. Manehna regot deui minum deui cikopina. Sanggeus kitu dikadombakeun deui sargot, tepakan deui bujur domba teh, utah deui duit 100.000 eta domba teh. Nu antukna tukang kopi beuki panasaran, manehna ngaluarkeun duit 3 juta. Beuli tah eta domba teh 3 juta ku urang, ceuk tukang cikopi. Tapi si Dodi hare-hare teu mikeun, teu nyanyakeun. Sanggeus kitu manehna bari kalem regot deui nginum cikopi semungut nikmat anu katiluna. Rek deui diregotkeun deui ka eta domba cikopina teh. Sanggeus kitu ditepak deui bujur domba teh, utah deui duit saloba 300.000. Geus kitu tukang kopi beuki atoh wae tinggal domba kitu teh, pokona mah hayang kapimilik eta domba teh. Ujug-ujug golosor wae 25 juta eta teh. Deal ceuk tukang kopi ka si Dodi. Aku si Dodi atoh pisan sanggeus ditarima manehna balik ka imahna bari mawa duit anu lobana 25 juta. Kacaritakeun isukna dina koran, dina berita aya kabejakeun tukang cikopi diasupkeun ka penjara lantaran maksa ngajongan domba. Tah sakitu dongeng anu kapihatur ti simkuring. Tina dongeng ieu urang kenging hikmahna, kenging pelajaran nyaeta ulah sok kabita ku rezeki batur komo deui kasantukanna urang teu akal. Naon arsalana tah ku ayana kitu amanah tina dongeng ieu sakali deui nyaeta urang tong sok kabitaan ku rezeki batur. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.